Yan, ke mana? Aku teh karesel jadi memotoran, gak tahu mau ke mana tan. Kebeneran tan, urang terek curhat ke mana teh mempeng panggi. Curhat naon, Yan? A few moments later. Ayo maneh eta naon atuh make tiung gehed. Papandakan dengekeun maneh curhat. Abatan we mah. Jadi rek curhat naon, Yan? Eta pembantu anu di imah urang nama maneh nu kamari nih. Emang kunaon? Eta naon teh hamil tan. Nu kamari pembantu teh. Astagfirullah, hamil ku maneh, Yan? Astagfirullah, Yan, istighfar, pembantu-pembantu di hamilan. Dosa, doaka. Ke heula hamil teh teu nanya naon heula. Hamil ge ku salakina samud lain ku aing bangong. Mang kalapa mang, hiji we. Mang sakalian pangmesekeun. Kunyuk teh sia macing balik atuh mang kita mulot kena beungeut sia teh. Kuya sia. Anjay aya awewe euy. Aing cuang teureuyang ah. Halo cewek. Neng. Wios di baturan ku Aa. Wios teh Neng. Manawi orang mana Neng nyalira wae di dieu. Ti isieun kieu uyuhan teh sieun. Manawi gaduh caroge teh Neng. Serius Neng ya, Manawi gaduh caroge teh. Waler atuh Neng, cicing wae gudag-godeg buat eupeuk. Neng. Waler atuh keur teh ngabanting rarai di kapayun wae teh ngaliek-liek ieu aduh ieu meuni kandel kieu tulangan Gusti. Ieu atuh Neng cicing wae ieu anu kasep kieu ih. Kulan, Aa. Bakong teh guan aing awewe kuya ya.